alap-alap helang orai berit eta paehan tah nya. Nah ngan lamun aya orai parancahan heula mun aya di imah urang aya orai hideung parancahan heula azanan heula azanan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ulah qobat dari salat asyhadu azanan aja nyana ngaringkel tutupan ge urang tutupan ke bakul tah kana tinggalkeun kadinya deui eueuh berarti jin orang hidung teh kos gitu. Nah, dibuka aya kene parancan ku urang. Ieu mah imah orai. Lantaran imah mah lain tempat sia orai. Nah ieu aing asa kaganggu memeh ku aing sia dipaehan maning indit bae. Mun sia teu indit wayahna beusi aing maehan sia. Nah ieu ulah nyalakeun aing. Geus antepkeun tutupan tau tinggalkeun. Eueuh mun bener jin. Ila mun aya orai di imah warnana hideung. Nah ieu mah parancan heula azanan heula anakalana jin sing ade. Terus kitu. Kitu keneh berit. Berit teh aya berit asli, aya berit azab ti Gusti Allah. Datang aki-aki mawa kisah biasana teh neuleuan nyana ka sawah aki-aki heula aki-aki mantak eta aki-aki teh sing ade besi raja berit aki-aki teh beneran ieu mah henteu sambarangan datang kitu bae berit teh henteu aki-aki heula neuleuan heula nyana ge ja utusan Allah. Aki-aki teh raja berit nyana teh ngambean heula set ieu pare ieu oh nu bogana ge diambean ku nyana oh ieu mah tilok ngazakat ieu diambean belah dieu bandean da dieu tah lamun geus mayoritas didinya teh teu beres ka Gusti Allah teu ngazakat teh atawa jada teh babanda bae eta dileupaskeun berit ka dinya nyana lep eueuh. Eta mah berit eta mah sanajan dipaehan ge loba bae bakalna eueuna ge eueuh sorangan ieu bakal lamun ku urang dipaehan dibeulem misalna atawa dipek-pek gering ku paehanana eta berit masih ngade ngan bedana deuleu lamun aya berit kos kitu deuleu mun aya berit lamun ku urang dideuleu tek bae nyana bangun neuleukeun gitu eta eta berarti ulah dipaehan tah mah lain sambarangan berit eta kos kitu sing ade eta mah beda eta mah geus kos kitu bae eta mah asal urang tewak hiji deuleukeun ku urang nyanana kitu lain berarti geus ya maling dikasaokeun swadaekna sia aing sieun heuleuh sia beurit teh kos kitu ge eueuh sorangan lamun urang kitu bisa neuleuh di alam eta aya nu teu neuleuh mah teu dibawa pakai kisah dibawa. Mungkin ada berangkat deui misalnya ti Karawang ka mana ka Cianjur naik mobil biasanya naik mobil ngobrol biasa juga urang itu lamun nu nyaho di alam nu eta mungkin ada turun di pasawahan teh di amban heula gonyana. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi zawa adlim
hadyan balighal ka'bah أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه Wallahu azizun dzuntiqam. Wallahu alamu bimuradihi eling-eling ngagekang badang imankeun ya ladina kabela taqtulu ajam mataini sirakabe asaida ing buronat ale utawi sirakabe iku pirang-pirang kang yara muhrimuna tegese kang iram kabe biajin kalawan haji umratin adawa umrah wa man qatala ulan utasa pamaniku matani amanu ing said minggu malet tetap saking sirakabe mutamidan ale ma fajazaun maka iku wawalas bitanwini kalawan tanwin waraf umma ba'du waraf ima ba'du lan dan rupakan barang kang tetap ing dalam sausane jazaun ay fa'alaihi jazaun tegese maka ikut tetap ing atase manute wawalas wa utawi jaza mithlu ma qatalaikum pamane barang kang mateni wong minan na'ami latatu saking ingon-ingon ae sibi tegese umpamane jaza sibi tegese umpamane ma qatala fil khulqatin dalam kedadeane pikiratin lan ikut tetepin dalam kira pikiratan lan mekarat suiji mabi idopati jazaun kalam dan idopatakan lapat jazaun fajazau misli ma qatala minan na'am iyakumu kang hukuman bi kalawan abil misi tege kalawan umpama rajulan isabong lanang rorozawa adin kang anduene karone adil mingkum ing siragabe lauma fatonatun iku tetep kadua rajulani utawi kapinteran yumayyizani kang ngabedakeun ya karone rajulaini biha kalawan fatona isbal asya'i bihi kang leuwih nyarupa-nyarupane pirang-pirang perkara bihi kalawan misli Qad agama Ibnu Abbas dan teman ngahukuman sapa Imam Ibnu Abbas wa Umar lan ki Umar wa Aliun lan ki Ali inna amating dalam hewan na'amah adawa nu'amah manuk suari bibadanatin galawan onta wa Ibnu Abbas dan wis ngahukuman sapa Imam Amdas wa Abu Ubaidah lan ki Abu Ubaidah fi baqaril wasing dalam satu kesit wa imari lan imar washi ibaqaratin galawan sapi wa Ibnu Umar lan wis ngahukuman sapa Imam Ibnu Umar wa Ibnu Ablan Imam Ibnu Afil dhabi ing dalam kidang bisatin galawan wedus wa agama biya Ibnu Abbas dan wis ngahukuman biya galawan saat sapa Ibnu Abbas Umar lan Umar wa giru malan liakan Ibnu Abbas dan Umar bil amami ing dalam manuk dara Ilianahu kana zatu anam yasbawa iku nyarupani amama ing syad bil abi ing dalam minume hadian al hadialun iku dadihal min jazaun saking lepat jazaun baligol kabati kang negakeun ing Ka'bah ae ablugut tegese negakeun ya si wong bi kalawan hadiah Al-haram ing tanah haram ayat bau makan melezi wong bing dalam hadian ayat sodakulan ga sodaka ya wong bi kalawan adan ala masakin ing atas pirang-pirang kang miskin haram wala yajuzulan warawan ayat bapa yang tanyo melayasi wong ayat suka na sekira-kira ayat si wong atau ing dalam panggonan tinemu ya si wong wa nasbulan utawi nasabe atawa nasbulan utawi nasabe lapad hadian itu na'tan
Iguganana ya nasbi kunatan dari nadlima goblau kade barang kang tetaping dalam sadurunge hadian wa in udipa lan lamun wa in udipa lan sadan dapatkan ya hadian liana dapat dawulab jatun kana zatun dapat labada dan ikul dapat labziha la tufidu kang aramai dakan dapat dari banding dari fa ilam yakun maka lamun orang anak-anak Lisaidi ku tetap kada barana pamit umpama minan nami kan tetap saking ngan kal usbur kaya piit wal jarilan walang palai kimatu magi ku tetap kada songgo regane ajarat awalai kafaratun adai ku tetap kada simman udai kafarat gairul jasa kang salian wa walas wa in wajadahu lan sanjanmu yaziwang ing jaza ya utawi kaparatamu miskin iku panganan ing birang-birang miskin min galibi kutil balade saking galibi papanganan negara bingung nutu marawa kita manaon jenenge kiamat marawa kita bapan boga pagawean bukan sararia teu mondok atuh geunain pan mondok batu neule kita lebih indah tibatan neule artis masyaallah nikmat neule kitab teh nikmat komong seperti kadeuleu mah dipaksa-paksa masyaallah minggu bigutil balad saking kali bigutil balad ma yusawi qimatal jaza ing barang kang mabadan ya maing regane wa walasi kulli miskinin mudun iku tetep kada saban-saban ungkang miskin utai samud pikir atin lan ing dalam kirat suci bi dapati kafarah kalawan dan idabatan kapan kafarah lima badal kada barang kang tetep ing dalam susana kafarah wa yalil bayan lan utawi idapati kumaidakan kada bayan oh alai aduna dawai iku tetep ing adase manutawi adlu mitidalik itu umpamane babandingkan umpamane mangkono zalika ta'am siam maning puasa sumugang puasa si wong wing siam an gulimudin yauman saking saban-saban dina ing sadina wa in wajada ulan sanajan nemu ya si man si wong ing jaza wajib dzalika maka wajib dzalika mangkono jaza alaihi ngadasman wa in wajadahu lan lamun nemu yaziman ing jaza wajib dzalika maka wajib dzalika mangkono jaza ngadasman liazu qadrapun yanda nyicipi yaziman wa ba'al amri ing abot wa balza azqala jazai amri Gazabat babalza perkara mana ladzi fa'ala kang migawe azmanu ing ladzi afallah ampun azab Allah mazal bazaking barang kang zingin yamma wa man ada ilaila jazabaman iku liwat azman ilai maring jazabaman iku liwat azman ilai maring qatlul qatus sayd bayandagimullahu minhu maganyig zazaballa saking man wallahu azizun anu de Allah iku kang maha gagah libun ala amri tur kang ngalingat da saberkane Allah zuntiqom kang anduene nyiksa miman azo saking wong kang nyuleh nikmat ing Allah lana wa ulika biqadlilan dan lilakan biqadlika lawan madain yang suhail mutamidan alai ma'afi mazukira yang dalam barang kang nusdan tutur yang ma'opa al-qata'u kalau luputan opa al-qata'u kalau luputan lamun kamari nyeritakeun masalah cobaan ka ahli-ahli Mekah khususna ahli Madinah yakni orang Arab ina masalah mengenai buburon sebab ahlina jeung karesepna hingga jadi pagawean jadi ma'isyah wari dituluykeun ketika ihram aya larangan ketika ihram nu leuwih berat lantaran orang-orang Arab teh ku hobi-hobina ngalah hewan ngabuburon sehingga teu aya waktuna beurang jeung peuting teh ngalahan hewan bae setelah Kangjeng Nabi ngainstruksikeun haji ketika ihram aya larangan-larangan ieu ayatna ieu ya
ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai jelma-jelma nu iman, alladzina amanu aya mukminun mukminat, para mukminin para mukminat, urang mana bae, rek urang Arab, rek urang non Arab, Indonesia Malaysia talankum na bae mukminin mukminat kade wa antum murum ketika anjeun ihram teh la taqtulu sayda, ulah ngabunuh hewan-hewan buronan teu meunang keur ihram. Mantep keur ihram aya larangan hiji teu meunang make pakaian anu ngaput. Mun urang keur ihram kemudian make pakaian anu ngaput ngahaja fidyah. Kedua teu meunang nutupan sirah, mun urang nutupan sirah ngahaja fidyah. Teu meunang ngaguntingan kuku, mun urang ngaguntingan kuku hiji saleter dua leter tilu embe hiji. Larangan keur ihram. Itu keneh teu meunang ngagunting atawa nyabut buuk, mun hiji saleter dua leter tilu embe hiji. Loba larangan-larangan. Kemenang make sesengitan orang keur ihram nailah kena fidyah. Itulah keur ihram mah teu meunang nya make sesengitan kecuali darurat. Kaya ning urang puyeng kemudian make minyak angin depan seungit eta mah teu naon. Tak itulah diantarana deui sajabat hiji bajeng muqaddimah jima teu meunang keur ihram mah oge ngabuburon teu meunang. Jadi keur ihram ngala uncal, keur ihram ngala embe kaleuweung, ngala onta imar teu meunang. Ieu nu matak dicaritakeun teh lantaran ieu kahobi urang Arab. Ari nyaritakeun kitu ngabuburon di Indonesia mah emang urang Indonesia mah tersepen. Nuandak cek orang Indonesia, keur ihram sih ngabuburonnya heran ja moal meureunanan. Cek orang Indonesia lantaran di imana ge atuh tilo. Moal ieu urang Arab pan baheula karesepna, kahobina sehingga jadi maisha. Mantak dilarang keur ihram teu meunang ngabunuh. Teu meunang kecuali nu lima nu diihtilafkeun antara para mazhab khamsu sawabiq la junaha lil muhrim yuqtalna. Nu lima binatang nu ngarusak bagi nu ihram henteu naon tah mamaehan nu lima mah. Komo teu keur ihram mah di urang. Di Mekah ge teu naon komo di urang. Mana? Nomor kahiji al-hadatu eta alap-alap. Nomor kedua hida teh bangsa manuk kitu nu galak teh. Nomor katilu hayah yakni hayat teh orai marga obat kitu Pak Roh berit eta mah meunang ku urang tah termasuk bangsa hasarot menang dipaehan tah mah hasarot bangsa kalabang bangsa kala nu kos karit cacakan nu ieu ge teu nanaon ku urang dipaehan nang ganjaran asal dipareta mah nang ganjaran nya heulang tah hidat teh heulang ku urang ditembak menang ganjaran pae ulah didahar tapi haram itu kene alap-alap tembak ku urang pae menang ganjaran urang sebab dititah tama-tama dititah dipaehan berit paehan masalah berit si ada ulah birit tak macana berit. Aduh tikus berit paehan itu nggak rusak tau kos gitu kan berit ya kuari mah geus teh berupa berit deui berupa dasi beritnya maka dasi sok ngabolongan nya jasa dua bae. Ada yang meninggal Haji Jaya Kampung Gubug jam 9 di Sindang Jaya
tolong diumumkan bagi Kiai Haji Jaya Gampung Gubug. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta kos kitu beurit bayat. Alap-alap helang orai beurit eta paehan tah. Nya nah ngan lamun aya orai parancahan heula mun aya di imah urang aya orai hideung parancahan heula azanan heula azanan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sallallahu ulah qobat dari salat sallallahu azanan aja nyana ngaringkel tutupan ge ku urang tutupan ke bakul ta kenao tinggalkeun kadinya deui eueuh berarti jin orang hidung teh kos gitu. Atawa dibuka aya kene parancan ku urang. Ieu mah imah orai. Lantaran imah mah lain tempat sia orai. Na ieu aing asa kaganggu memeh ku aing sia dipaehan maning indit bae. Mun sia teu indit wayahna beusi aing maehan sia. Na ieu ulah nyalakeun aing. Geus antepkeun tutupan tau tinggalkeun. Eueuh mun bener jin. Ila mun aya orai di imah warnana hideung. Nah ieu mah parancan heula azanan heula anakalana jin sing ade. Terus kitu. Kitu kene beurit. Beurit teh aya beurit asli, aya beurit azab ti Gusti Allah. Datang aki-aki mawa kisah biasana teh neuleuan nyana ka sawah aki-aki heula aki-aki mantak eta aki-aki teh sing ade besi raja beurit aki-aki teh beneran ieu mah henteu sambarangan datang kitu bae beurit teh henteu aki-aki heula neuleuan heula nyana ge ja utusan Allah. Aki-aki teh raja beurit nyana teh ngambean heula set ieu pare ieu oh nu bogana ge diambean ku nyana oh ieu mah tirok ngazakat ieu diambean belah dieu bandean jadi mah lamun geus mayoritas di dinya teh teu beres ka Gusti Allah teu ngazakat teh atawa jada teh babanda bae eta dileupaskeun beurit ka dinya nyana lep eueuh eta mah beurit eta mah sanajan dipaehan ge loba bae bakalna eueuna ge eueuh sorangan ieu bakal lamun ku urang dipaehan dibeulem misalna atawa diprek-prek gering nu paehanana eta beurit masih ngade ngan bedana deuleu lamun aya beurit kos kitu deuleu mun aya beurit lamun ku urang dideuleu tek bae nyana bangun neuleukeun gitu eta eta berarti ulah dipaehan tah mah lain sambarangan beurit eta kos kitu sing ade eta mah beda eta mah geus kos kitu bae eta mah asal urang tewak hiji deuleukeun ku urang nyanana kitu lain berarti geus ya maling dikasaokeun swadaekna sia aing sieun heula sia beurit teh kos kitu ge eueuh sorangan lamun urang kitu bisa neuleu di alam eta aya nu teu neuleu mah teu dibawa pakai kisah dibawa. Mungkin nyana berangkat deui misalnya ti Karawang ka mana ka Cianjur naik mobil biasa. Biasanya naik mobil ngobrol biasa juga urang. Itu lamun nu nyaho di alam nu eta. Mungkin nyana turun di pasawahan teh di diamban heula nyana. Kitu bae sunnatullah. Ini dikirim berangkat ka Tangerang ka Cikupa oh kesempatan pasar kemis mah henteu jauh sawah ieu be aku pabrik kos gitulah beurit dipaehan mah masalah teu doraka teu naon ngan eta balantaran keur ngazab sok malik ka urang kos keong sarua bae keur diazab ku Gusti Allah pa kos kitu nya ieu alap-alap helang orai eta mah sunah malah dipaean nya lajuna halil muhrim kitu yuktalna dipaean nu 5 teh dosa kanu ke ihram ge komo nu lain nu ihram nya eta lah nu 5 eta mah hasyarat ge hasyarat
kurang sunah dipayan syarat teh binatang-binatang anu di taneuh nu sok hiburan eta binatang-binatang geus dipayan masalah ieu keur carita syariat iyalah keur carita syariat nah ieu keur ihram ihram teh sing ade ieu kulantaran guari mah ieu jadi ngaji manasikna kadang-kadang atuh didadak pan aya santri mah datang ke bab haji diaji beda ku santri menteri ke Mekah teh naon diaji ke tamat balik deui diaji deui gitu ketika ke Mekah bae tinggal muka doang teh ja puyeng cek janten teh ngaji da puyeng geus pernah diaji kan aya di lembur ngadadak aya jelema hajina haji ifrad pan haji teh tilu aya haji ifrad aya haji tamatu aya haji kiron mun haji ifrad ngaheulakeun ihram haji mandarikeun ihram umroh sapaket haji jeung umroh teh sapaket setiap urang munggah haji kudu jeung ihram pelaksanaanana imah haji heula wa imah ihram lamun haji heula ihram panderi ngaranna ifrad lamun gitu umroh heula kakara haji ngaranna tamatu lamun barengnya haji nya umroh eta adalah kiron kitu bae haji mah mentek teu kaharti lamun Muhammadiyah mah ngeueukeun haji tamatu nya nama haji teh ifrad bae lantaran Kangjeng Nabi teh ifrad wah pendek pikiran da Muhammadiyah Muhammadiyah mah ngaulakeun haji tamattu teh sahiji bae lantaran Kangjeng Nabi ketika haji wada teh hajina haji ifrad. Deuleu atuh dina Bukhari-na aya sahabat bebeja ka Kangjeng ya Rasulullah pan abdi mah ieu deuk umroh bae heula ti heula. Haju abdi mah deuk buka lantaran abdi mah boga kasakit. Cak Kangjeng Nabi laharat silahkeun deuk umroh heula mah tuh. Abdi mah deuk nuturkeun Gusti Rasul bae. Cek Gusti Rasul, Tuhan neknan gulama atau ihramna ihram haji mah ifrad berarti. Pan Siti Aisyah di dinya cerik kunaon Aisyah cerik. Aduh cenah gulama ieu kumaha ieu. Nggunaon ku kumaha kunaon? Nanti cenah ieu mangkaning keur ihram. Aju ieu head atuh head si cerik. Jak Kangjeng Nabi teh biasa anak Adam awal kudu head. Aja itu kumaha teruskeun ihramna. Ulah jadi masalah. Aju atuh terus wuku pula salat terus ka Muzdalifah terus ka Mina geus bae jadi haji mah teu boga wudu ge boro-boro teu boga wudu bugu head ge jadi munggah haji mah head bae ge jadi mantak ulah bingung ku babacaan munggah haji mah ulah bingung aduh cenah kiai kula mah kumaha ieu naon untuk bisa babacaan anak head ge meunang head maca naon coba head ayo sia. Oh, cenah ngeunaheuna mah jeung kiai mah dasar teluk babacaan sia mah. Itu masalah. Datang ke Arfah, batur mah istighfar 1000, kulhu 1000 dan baca-baca nu lain deui. Nyana mah datang ke Arfah, geker hes. Salat lohor henteu. Asar ge henteu. Hes. Lewat terus. Udang-udang isya di mana nih? Oi, Muzdalifah. Oh, Muzdalifah. Ya aing kodo heula. Kodo zuhur, kodo asar. Ieu keur carita. Itu ke Muzdalifah, datang ke Muzdalifah, batur mulung batuk, SD. Ieu budak moal aja sih. Diudangeun mulung batu siang geus aing moal mulung batu aing. Ka mana ya? Ka Mina, ayo ka Mina. Datang ka Mina batur jumrah. SD ayo diudakeun euy sia di kemah ieu eta sih aing mah jumroh aing ke bae peuting jumrohna geus sakaligus aing malah pokona mah peuting akobah jeung sakabehna bae geus lah isuk peutingna eta kos kitu teh jadi tah munggah haji mah babari jasa munggah haji mah hees bae ge jadi tah cak mah hees mantep ya. Atuh. Jadi ulah bingung gua babacaan head bae Siti Aisyah manggaring jadi geus beres ye ka Mekah Abdurrahman kakakna Aisyah dipanggil Kangjeng Nabi Abdurrahman tah
Aisyah teh pantacan umroh kuari umrohkeun geus haji heula beres haji nyana geus sehat geus tawaf ifadah berarti geus suci tawaf ifadah sa'i beres kuari umroh Abdurrahman kakana anterkeun ka ditu ka Naim anterkeun balik deui umroh. Jadi haji na Kangjeng Nabi ifrad, Siti Aisyah ge ifrad, sahabat-sahabat anu sejen lolobana tamatu. Cak Kangjeng Nabi man kana lahu hadiun, saanu boga hadiun, bawa ka dieu. Yuk bareng gula. Urang ifrad, nu sejen sahabat anu tamatu. Bahkan aya nu saurang abdi mah landek dihijikeun bae lantaran ieu mah darurat. Mangga bae cak Kangjeng Nabi. Nu saurang mah dikironkeun nya haji nya umroh deuk gegeraan balik. Masalah mantak tilu haji teh eta mantak lamun Muhammadiyah kudu ifrad bae salah total jas sahabat ge dimanggakeun ku Kangjeng Nabi balik di Muzdalifah ka Mina bebeja ka Kangjeng Nabi cak sahabat teh abdi mah erek balang jumroh bae Gusti balang jumroh heula ka karak tawaf ifadah if'al wala haraj laksanakeun teu dosa teu naon. Cak nu saurang abdi mah rek ka Mekah bae lah. Jadi teu ka Mina teh Jumratul Aqabah berarti. Tas di Muzdalifah teh ya belok ka Mekah. Abdi mah bade ka Mekah bae ya Rasulullah. Erek tawaf ifadah kemudian saya ke Karak ka sore abdi mah rek Jumratul Aqabah. Cak Kangjeng Nabi ifal wala haraj. Laksanakeun teu dosa teu naon meunang. Cak nu saurang teh lah abdi mah erek jumrah tas jumrah terus mencit korba mencit dam. Lah berarti eta mencit dam teh nyana teh tamatu. Cak Kangjeng Nabi ifal wala haraj. Nu saurang teh abdi mah deuk ka Mekah bae, tas di Mekah ke deuk tenang-tenang bae. Haju ke mabitna deuk peuting bae abdi mah. Peuting ka Mina ke balik ka Mekah, peuting ka Mina balik ka Mekah. Deuk kitu bae Rasulullah ifal wala haraj silahkan bae. Kabeh dimenangkeun ku Kangjeng Nabi. Malah mah abdi mah moal ka Mekah cak urang Cikupa ifal haraj mah. Aduh Gusti Allah. Babari haji teh eta lamun nyaho mah babari jasa. Endeu kukumaha ge mangga. Asal sing hade bagi nu endeu ka Mekah kuari besi engke mabit di Mina moal simpan kuari teh eta Mina jadid. Eta mah teu sah ta mabit di dinya. Ulama Mekah ge nu asli mah ngatesahkeun. Di Jawa Timur nu asli mah ngatesahkeun. Ulama-ulama anu nyekelan kana ucapan Kangjeng Nabi Mina bainal jabalain antara dua gunung ta eta ngaranna Mina mabit teh di dinya kuduna kumantak baheula mah brog di dinya aya tukang baso aya tukang lotek mabit teh di dinya ngahiji jeung tukang baso jeung tukang lotek bari nungguan mabit datangkan ispul lael kuari mah diburak-burak pan nah kuari mah rabitna teh di kemah mah lain Mina tamah numantak dijieun terowongan dua makaning kuari mah terowonganana hiji terowongan pertama Muaizam nomor kedua terowongan kadi bukit jauh bae jadi tidinya kadinya bangsa 3 kilo tak ka Jamarot ta eta teh wayahna teh jamaah haji nu di kemah sanajan geus disahkeun ku pamarentah dengekeun ulama nu asli ieu mun hayang bener ieu mah keur carita yang bener ulama Arab ge hada Mina jadid kunaon tuh nyana di ditu nanyeun merek Bidayatul Muna di ditu Nihayatul Muna hayu bidayah jeung nihayana tetap ditulis padahal kita ulama pemerintah Arab geus bae itu ge Mina keneh atuh ulah ditulis bidayah maka ditulis di ditu Bidayatul Muna di ditu Nihayatul Muna cak nyana ge mimiti Mina mah ieu tuh tungtung Mina mah ieu tah lamun neuk mabit mah di dieu cak urang Arab keneh nu bener jadi tulis di dinya aya gede Bidayatul Muna di luhur gunung aya di luhur gunung gede Bidayatul Muna aya deuleu ge ka bakuna kaditu anu kaditu nu teu kaditu mah neuk neuleuh naon aya nyana ge nyieun mah nyieun lantaran geus teu katampung dibejakeun ku sungu di Arabia ada muna jadid tetep bae nyanana ge nyanana urang ditu lamun deuk mabit kadinya bae belon teh coba atuh nu belon urang Indonesia nu kabobodo geus di dieu bae jariweuh meureunanan jauh lamun terus-terusan mabit di dinya tah mabit di kemah
mayardam embe hiji embe tamatu hiji embe teu mabit di mina bongan di kemah bae hiji dua berarti dipencit di ditu lain di dieu sing ada cenah aing mah dua tak embe engke bae dipencit bari eka anak aing blon sia mah tuh nya jadi sing ada tah nu kuari ka Mekah tetep bae ulama-ulama mempertahankan kula ge menang ti abah kula menang ti guru kula di Garut menang ti guru kula deui di Jawa komo ieu mata Ki Muhyiddin Kosambi mah ngajelaskeun singarade nyanyana unggal taun pan kamu kabeh singade lain mina teh lain mina kayak aya bidayatul mina ditulis kene ku ari ge mimiti mina artina bidayatul mina teh di ditu da nihayatul muna tetap eta bae jadi patokan tah lamun saya bidayah tungtung terowongan aya tah bidayatul muna eta bener di ditu aya di gunung luhur bidayatul muna oh belah ditu nihayatul muna aya tah eta mabit mun teh di dinya atuh enggeus dam lamun teh mah urang teu mabit di Musdalifah dam lantaran sistem taradudi jadi ayah genep pangkat saperangkat 2 perangkat 3 perangkat 4 perangkat 5 perangkat genep perangkat bahkan lamun 7 mah muasasana bisa ada sangka 10 eta lamun awal biasanya diberangkatkeun jam 10 datang ka Musdalifah atau jam 9 ngan kuari mah taradudi mah ngahiji di Mina nu datang jam 9 nu datang jam 10 nu datang jam 12 nu datang jam 1 nu datang jam 2 nu datang jam 3 ngahiji bae lah di Mina ayang ke bendera Indonesia ngaranna karangkeng tek we di dinya tah anu terakhir mah kadang-kadang anu datang ka jam anu nomor 11 mobilna nomor 12 tah mobilna tah eta teh biasana datang ka dieu subuh teu mabit tah di Musdalifah teu mabit di Musdalifah teh teu mabit datang ka Musdalifahna subuh na eta teh embe hiji kitu cenah cama urang mah teh nyaho ieu darurat meureunna imah keur carita mun ku sia didaruratkeun kos kitu embung mayar embe atuh olos dan cek ulama embe bae hiji lantaran naon lantaran bisa urang ti Arfah ka Musdalifah lempang deket di Arfah teh lempang ka Musdalifah motong jalan kendal ka di jalan deket jekeus urang ku teu ngupayakeun lempang nungguan mobil darurat jadi leungit mantak lawan atuh lempang jadi deket sama kadinya kulantaran udah teu ngupayakeun lempang teu darurat embe hiji berarti ti Mina ti Musdalifah ka Mina deket jasa tama deket artinya paling ge 3 atau 4 kilo deket jasa Masya Allah pulang balik bae eta karyawan ka imah ka pabrik kana sabara kilo jak kuateun kunaon atuh aya ti Musdalifah ka Mina nah eta teh deket lamun sampekeun ka urang tek bae gitu tapi tama jumroh masalah tama sakadar jumratul Aqobah doang kan tanggal 10 mah muru afdol doang nu sok loba nu mararawat ya muararawat pernah bahasa sebarang ratusan pernah ribuan eta mah geus rahasia Allah bae geus didinya lantaran muru afdol pada desak-desak waktu duha mulai di jam 7 jam 8 jam 9 wah macet jelema didinya kok bisa kitu sih lantaran mazhab Hanafi kudu jam sakitu bae mandak eta mazhab Hanafi memaksakeun jeung Maliki teh kudu didinya bae lantaran perbedaan jeung urang Aisyah Syafi'i mah kira-kira atuh make waktu Abdul mangga nya nama wajib kudu jam sapitu urang mah kan henteu geus Abdul doang daripada macet mendingan engke bae dioper ka asar macet keneh poe eta mah engke bae ka peuting tuh masalah geus jam sababaraha ge malah manini mah aing mau jumroh mayar bae ka kepalana aduh masalah teh jumroh teh naon gitu naon sakabehna tanggal 10 teh jumroh tanggal 11 teh jumroh tanggal 12 teh jumroh tanggal 13 teh jumroh aing mah mayar bae moal kudu jumroh masalah tah aing mah mayar moal jumroh moal masalah mencit embe babari jasa ditanya cian dek jumroh moal kunaon tuh mah capek moal ngulikeun atuh ngulikeun moal kunaon teu boga duit geus ajeun nantu di Mekah aing mah dek embe beres Masya Allah babari jasa kan ulah diomongkeun atuh ka batur mesti merli embe kabeh
Nuker carita ngaji babari tah bab haji mah. Nah, iyalah beres jumroh urang jumratul aqobah tahalul ngaranna tahalul awal. Seluruh paharaman haji geus jadi menang kecuali hiji jima doang nu can menang. Jima doang teh nu can menang. Ai prakah beneran terjadi blon jasa ieu. Kula keur di Mekah bae kiai cenah aya masalah ieu. Naon masalah naon? Lamun urang montos di jumroh kemudian tahalul eta geus tahalul awal can tawaf ifadah jadi can boga haji gede eta teh kakarak tahalul awal ngaranna mun salam kakarak kudu salam ka katu doang can ka kenca oh nya haji naon nu diharamkeun kabeh geus halal kecuali jima ieu mah aya jamaah urang mana urang Tangerang na mana deukeut kiai ge cenah deukeut tetanggana nu mana naon ieu ieu kakarak tahalul awal jima kumaha tah lah, macam-macamnya di mana gimana sakit gunung. Dibawa ke sisi gunung buku. Eta Masya Allah, jelema ku teu kuat teuing meureunnya. Sakitu loba jelema pan ribuan eta. Kudu mawa ka sisi gunung keneh bae. Ya Allah, geus teu perlu mandi heula meureun tah mah geus. Dicokot parduna bae geus. Eta kumaha tah rusak tah haji tah rusak. Ieu terjadi urang Tangerang ye. Tangerangna urang Pasar Kemis. Beneran kecamatan doang lain tetangga aing tapi aduh Masya Allah ayah baik dan kos gitu Masya Allah setan eta di Mina teh ayat merek mawadi'us syayatin jadi tempat setan sebab baheulana Kangjeng Nabi Ismail ditungtun ku Kangjeng Nabi Ibrahim pas di jumrah di dinya teh cak Kangjeng Nabi cak setan teh Ibrahim nya aya bapak kudu mencit anak bohong eta ngimpi nyokot batu Kangjeng Nabi Ibrahim bismillahi rajman lisyayatin bismillahi Allahu Akbar joger jumratul aqobah jadi tak pelebah dinya ya setan baheula tah pel jumratul aqobah teh setan tah baheula di dinya timpah ku Kangjeng Nabi Ibrahim bismillahi Allahu Akbar rajman lisyaitan kalawan nyebut jenengan Allah Allahu Akbar aing ngabalang setan joger jadilah jumratul aqobah temenang ku ari setan sia ditimpa sia ku aing ulah geus lain setan deui ku ari orang Turki keur can kuari can kos ieu keur baheula mah bisa keneh ka dinya pan naik kana ka dinya nyekel sendalnya nah dicekel mun sakurang mah setan sia orang Turki tah mah aja orang Indonesia mah pan nurutan malulu geus teh nyaho kaler kidul pajar bener dituturkeun deui kurang Cikupa setan sia wah dasar orang Cikupa blon tapi nu gol karna eta mah ya Allah ya Rabbi tungtun deui datang ka Jumatul Wusta nah kuari mah ngabisiki ka Kangjeng Nabi Ismail manya ya bapak kudu naon gitu ngaranna mencit anak ti dituna berarti bapak bohong impianana nyokot Kangjeng Nabi Ismail bismillah Allahu Akbar rajman lu setan syukur ditimpa ku Kangjeng Nabi Ismail bapak aiman nabi rasul impiana bener goblok sia setan jadilah wusto nu kuari ku urang tah dibalang teh bismillahi Allahu Akbar wusto teh ta eta teh Kangjeng Nabi Ismail baheula timpahanana tah teu meunang di setan-setan geus ibadah kuari mah geus ibadah jadi aya 3 ka di ditu nah, tanggal 10 mah eta doang hiji tah aqobah tanggal 11 mah engke di ditu tuh ula usto aqobah nah iyalah aqobah nu deket ka Mekah ka ditu mentak lamun nyaho mah madep kiblat deket ieu aqobah mah sabelah tadina kitu kuari mah jadi biasa kabeh jadi bebelahanana belah dieu Mekah aya di ditu urut bebelahanna di dieu urang di dieu tah ngabalangna bismillahi Allahu Akbar lantaran loba jelema je itu nyaho kaler kidul madep mana sajalah hese atuh geus aya nu kakarak sakali mah komo ente nenget urang tuh ai kula mah baheula dibawa pan ku abah teh tah ieu di dieu sia ieu tah ngabalangna Mekah itu tuh tah ieu keur sabelah keneh jadi urang di dieu ngabalangna madep ka ditu beres jumroh doa madep Baitullah langsung tah iyalah jumroh nu paling deket jumratul aqobah tah eta madepna ka ditu ke urang ngabalangna ka mana ka ditu tuh ka teureut ja ka ditu mah atuh senyontoh anak-anak jing kumaha
insyaallah nah ieu mah keur caca paharaman keur ihram. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai jelema mukminin mukminat, ulah rek ngabarunuh maraneh kabeh kana buburon bari kaayaan anjeun keur ihram muhrimuna bihajin aw umratin. Bo ihram haji atawa ihram umrah. Kumaha lamun mayan wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mislu ma qatala minan na'am. Saha jelema anu ngabunuh di antara ranjeun kabeh bari ngahaja eta teh teu meunang sambarangan kena sanksi pajazaun ay fa alaihi jazaun atuh kena sanksi. Kumaha sangsina mislu ma qatala kudu ngagantian samodel anu dibunuhna. Naon minan naaminya eta tina pirang-pirang ingon-ingon. Kumaha nganyahokeunana yahkumu bihi zawa adlim minkum anu nganyahokeunana anu bakal ngahukuman papada anu akur binatang ieu mun dibunuh akurna jeung ieu mun ieu dibunuh akurna jeung ieu mun ieu dibunuh akurna jeung pan hese ngabuburon mah meunang hiji nu hijina kan kabur ngabunuh nu eta nah eta teh kudu disangsikeun sangsina teh kudu nu akur jeung eta nu lindek nu mana pan mun nyokot deui itu ya hese pan eta mah kesit ku ari mah nyokot nu babari digantian nu nganyahokeunana nu ngakurkeunana zawa adlim minkum asal geus patali jeung hukum bae ngaji mah hese ngaji mah Al-Qur'an lamun geus patali jeung hukum bae hese timbul bakalna pertanyaan hiji ku ayeuna bahasa wa man qatalahu minkum muta'ammidan kumaha lamun teu ngahaja berarti ieu tah ta'ammud eta ngajadikeun syarat kana wajibna jaza. Geus mata wujida syartu wujidal masrut wa matan tapas syartu intapal masrut aya syarat aya masrut eueuh syarat eueuh masrut anu ngaji mah jaheuh tinggal nu teu ngahiji aing mah surutu kitu heran surutu naon eta kiai teu ngaji hese tah itulah geus aya bahasa muta'ammidan kumaha lamun teu ngahaja nah kumaha lamun teu ngahaja ieulah sanksi-sangsina. Urang mah hese ngabongkar langsung dina Al-Qur'anul Karim serahkeun ka ahlina saha sahabat nu mantak cek di dina ge ya kumu bihi zawa adlim minkum teu sambarangan ngakurkeun nu dibunuh kudu akur jeung gagantina nu mana nu bakal ngahukumanana lain kudu sambarangan urang Arab tapi yahkumu bihi zawa adlim dua jelema lalaki anu adil anu nganyahokeun kana sifatan hewan-hewan tersebut. Geus serahkeun ka sahabat anu ngarti geus dibukukeun ditalungti ku Imam Syafi'i. Nah Imam Syafi'i geus ngitabkeun kitabna Raudhah ka belah dieuna Majmu belah dituna sarahna belah dieuna jadi Fathul Muin ka belah dieuna jadi Riyad tinggal di deuleu bae kumaha babandinganna namun maehan onta aya dina Riyad kumaha mun maehan sapi aya dina Riyad kumaha mun maehan embe aya dina Riyad kumaha mun maehan hayam engke kumaha jeung kumaha nah iyalah ayat nama iya dikemas ku ulama lantaran urang mah lain ahli hadis lamun dina hadis mah aya ieu babandinganna jeung ieu babandinganna jeung ieu babandinganna jeung ieu mantak di dieu dijelaskeun sakadar para sahabat. Wa qad hakama Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas mah seorang sahabat wa Umar jeung Sidina Umar mah wa Aliun jeung Sidina Ali mah pinu amah bibadanatin mun aya jelema ngabunuh keur ihram teh ngabunuh manuk soari nu sok disebut ku urang manuk onta manuk gede bisa ditumpakan disebut manuk soari di urang mah koswari soari atawa burung onta ta eta teh mun urang keur ihram ngabunuh eta onta hiji. Tuh, nang saya tak, iya tak keterangan anak Ibnu Abbas, Umar, Ali, masya Allah. Kabelah dia sahabat kene, cuman waktu na, wallahu a'lam.